Munjung kanu agung, muja kanu kawasa, muji kanu maha suci. Panutan anu mulia Muhammad jenenganana. Ret kana HP ngajeduk kana hate, ragap kana awak, nilik kana diri, nu karasangan ku ciwa, hirup dirungrung kabingung, kakurung kukurang, nyaring teu nyari, ngedeng ngadon ngahuleng, koleang awak ngoleang, dibuntang banting di awang-awang, ditelemkeun dina sagara, digubrageun dina marcapada, dialungkeun ka mayapada. Sadar geuning ayeuna mah lain HP nu leuwih miasih, tapi hate nu kurang ajri, nu leuwih diluli-luli, nu kawasa disaha-saha, ngapi lain nganggap deungeun, hirup digulung ku nafsu, kabaraya mika ngewa, kasasama deleka, ngajurung panglajur nafsu, badan anu katempuhan, ibadah disangka-sangka, sembahyang ditunda-tunda.